Kabeh jelema nu lahir ka dunia pasti sapaket jeung lika-liku masalahna. Aya anu ayeuna keur lieur mikiran hutang, boga kabogoh anu selalu ngekang, boga gebetan anu hese beunang, jodoh anu hese diteang, atawa mantan anu ujug-ujug datang, pasti jadi masalah anu nyieun panas tarang. Kalem lur, kabeh masalah hirup ku Allah geus diukur. Saat maneh ayeuna teu boga duit, kabogoh indit tanpa pamit, boga babaturan para rait, di pagawean boga dunungan sulit, nepi ka lieur mikiran motor nu masih ngiridit. Duit ulah jadi berat birit, intina mah si kontol panjang. Situasi kondisi toleransi pandangan jeung jangkauan kudu terus dimaksimalkan, doa oge kudu terus ditambahan, karena Allah paling ewa ka hambana anu pamalesan jeung poho kana kawajiban.